memantak cek Tuan Syabdul Qadir jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubunga ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar. Ai lain nu dipuri maka deuleu pingpingna. Aya ge eta budak puri, waduh budak masyaallah kunaon aing manggil Lailatul Qadar di mana di puri kumaha nyingkap putih. Aduh mata aing hampir teu kuat ngeuleuh sinar, sial teh coba eta. Sinar jurig beureun tah mah. Cenah cek kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab hahalang kabuka eta ge kahalang kabuka. Mangga ngobrol jeung urang Cikupa mah kitu bae teu beres. Jadi hahalang teh dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Syabdul Qadir lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan Hafid. Jakula mah terus-terusan manggih Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek Tuan Syabdul Qadir teh kula mah geus datang ka hakikat pan dibuka. Nah, ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi. Lain emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola. Di imah, di kamar, di mushola, di mana baik kadeketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deket. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we. Wih, jeung gede tah guha. Masyaallah hijab dibukakeun Lailatul Qadar Gusti. Babari sabaraha yang menangkeun Lailatul Qadar we kieu. Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka Jujug gelar ge moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab lawan ka hijab ku hayang ilmu batin mah kos kitu ka hijab ku hayang geus cenah salatna hayang eta lain ka Allah zikirna hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen ku kumaha ge eta nyana teh ka hijab ku kahayang kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti cak Gusti teh emang teu pantes ya mah atuh henteu bae deuk pantes iman tuh jelema mah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal kajen kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa ka hijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi mah ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah singat deh ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugerah buat di dinya aya Lailatul Qadar karti teh sia tuh henteu keneh baheran aing mah atuh aing can ka harti ieu kieu keur carita supaya menang kan supaya menang ieu geus dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baja moal meunang meureun potongan abdi moal bae tetep. Moal jasa tamang geus. Kudu kumaha tuh kieu? Awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea. Hese ngomong jeung sia ieu. Atuh baca mah tarana nonton TV bae HP dibawa moal bisa. Moal ieu keur carita supaya rada bagus bae. Bersihan tobat nus kukula sok dicaritakeun teh mata 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata tah Gusti meureun ieu mata abdi yeuh loba jasa dedeleuan anu komo nu dihaja nu teu ngahaja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata ceuli 70
irung 70 sumut 70 beteng 70 dubur 70 kubul 70 suku 70 lengan 70 kolbu 70 si para jadi tenang orang teh tenang eta can bisa tak menang Lailatul Qadar moal kajian kukuman urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal ka hijab ku hayang encah tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh du dipake ka hayang iwal ti Gusti bae eueuh iwal ti ridho Gusti abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah tawadu tadi hareupeun Gusti tawadu tah tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar atuh kos nabi dibere wahyu pantes kos wali dibere karomah pantes kos ulama dibere maunah pantes atuh maneh mah palinge pantes mah onah lempengkeun geus urang tadarruk ka Gusti ieu batin perjalananna ieu kicep abdi nang Gusti denge abdi nang Gusti naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti nu kadeuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti abdi neuleu bisa ku Gusti dideuleukeun leumpang ku Gusti mulai rada bagus urang wudu ye dek salat magrib ngalauna wuduna teh gitu wudu sugan we ku bagus ieu mah ke penting menang Lailatul Qadar moal kajen ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajen kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajen kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos haram mah mulia Baitullah mulia moal bisa kudu kumaha tuh balikan deui mulai kuari karasa rasa iya abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur mah loba nu henteu dibere bisa ngarawudu ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu diparentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk darareut ka Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese jasa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe 2 pan tempena gitu hese jadi ngarasakeun ieu bae ge teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti ya Allah mantak ngalawuduna moal aya nu cepet angel amat tentang ngalawudu tapi lain obrot cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus min jublati Lailatul Qadar tetis komo make cai asma aduh insyaallah awas batin we ieu sakalian supaya urang nyongsrong tapi jauh tapi deukeut tapi asa deket, asa jauh, hayang tapi prakteknya teu bisa urang ngalawudu moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna eta mah wudu kos kitu teu beres terus Allahu Akbar beres moal bisa tama kos kitu mah teu kudu guru tama salat kos kitu wudu kos kitu mah moal bisa wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti balik deui sing hade awalan di awalat ulang hayalkeun Lailatul Qadar ulang hayalkeun salat ulang ngahayalkeun wudu bae heula
lain ngahayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngala wudu ku Gusti Allah. Geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun kurang bakal nikmat. Teu kudu dina bulan Ramadan, mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji. Gegeran ka imah. Kukumbah beres ngala wudu. Hes. Sapawajikan kaji, kerek nepara mah. Aing menang Lailatul Qadar. Alikan deui, milih pasti wuduna ge madep kiblat. Inget, urang teh dibawa ku ilmu. Syariat eta narik urang mawa urang. Mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya, perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang. Dititah ieu teh madep kiblat, usaha ilmu urang teh mawa urang. Sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang. Setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu. Urang teh dikondisikeunna ku syariat. Syariatna meunang ti Allah, ngomong doang teh ku ilmu padahal mah ku Allah. Ngan melalui syariat urang ngaji. Sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang. Kudu madep kiblat nang ilmu. Allah hakikatna. 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae teh kabeungeut 3 kali tenang ngala wuduna ku hari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh ya sataun ku hari dipake di jero bulan Ramadan. Terek ngahayalkeun Lailatul Qadar, terek ngahayalkeun salat, ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu. Beres wudu salat, Gusti, ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae. Ulah pikiran Lailatul Qadar ulah. Lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak. Surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana kaget cak jadi ji aing di mana ieu teu boga perasaan hayang meunang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun tawaf aya di mana ieu ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkena kitu keneh tataraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu Akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujud nyana nangtung bae nundutan sebeteuy sararial das orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktekna batin dibukakeun hijab ketika urang deukeut jeung Gusti Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deukeut encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae tah mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung aing ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngala wudu batur mah jem sakieu keur nonton TV aing mah wudu ieu gerak nang Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wa ya subhana rabbiyal azim nikmati
wayah nangtung nikmati wayah Fatihah ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa. Naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ka Allah, teu kudu dihuyal dihayal, nikmati babacaan eta ketika Fatihah, ketika surat-surat, ketika ruku-ruku, nikmati geura hijab bakal ngurangan deh tret sapoe, 2 poe, 3 poe tret. Geus rada eueuh tinggal salemar deui hijab pake nonton film. Kandel deui hijab. Isuk nonton main bola. Ulangan Eropa nu kamari. Wah, Spanyol mantep jasa ya. Anggeus. Atuh hijab beuki kandel di bae. Hayo, bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah. Kuari mana leubeung cia nu ngeunaheun ja. Atuh ka, atuh hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS, atuh kula bae. Atuh geura nang karak atuh sia. Emang jurusan siapa kadinya baik bacutan mejina meureun dibere Lailatul Qadar. Iyalah praktekna seperti gitu. Balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu teh rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang, dihayal-hayal kahijab ku hayal. Lain kitu nikmati anugerah ibadah. Urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti. Fadl Allah wudu teu sambarangan gade jasa ganjaran. Ketika orang salat fadl Allah, ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun. Nikmati coba puasa, makin lapar makin gede ganjaran, makin dahaga makin gede ganjaran, makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke mah bau toke bau kadal. Hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ka magrib. Puasa tarekat di samping nu tadi tarekoh mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan. Iya mah waktuna terus. Nah, menang ti mana Tuhan Syekh eta ngalaksanakeun kitu. Lantaran cek Kangjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanana engke ku jawaban Kangjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin. Loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa. Loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae. Ih, ieu bahasa Tuhan Syekh. Nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad. Cekolot baheula bab Baghdad. Terus ya ulin maka itu ka Baghdad tah. Teh balikan deui kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin. Ya Allah. Loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa. Eueuh ganjaran berarti. Loba jasa jelema nu buka di waktu magrib horenganan henteu buka puasa bae. Kadeleuna ku urang dahar, kadeleuna nginum eta si kiai, eta si tetangga, eta si tokoh, eta si ustad. Horeng hakikatna mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa thariqah, syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal. Sebab terus bae dijaga. Puasa syariat mah ngabatalan nyana dahar nginum, tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantap jasa beurang jeung peuting. Ieu istimewa jasa ta jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yamsiku Allahu anil manahi wa idza innas bil jawari mantak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi. Puasa teh nu kaula ulah sakahayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun. Tapi puasa nu mana anu bener-bener ka aing as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leungit teh dikaingkeun as-saumu mah li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun. Tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat
kemudian matana dipakai maksiat batal puasa. Aya jelema puasa geus aya di kalangan torekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana. Nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat. Pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing torekat. Horenganan di jero nama lain torekat dek ngalobakeun ngerekrut dana horeng torekat honek horeng langit biru ya torekat Masya Allah karim. Nah gitulah guys, terakhir wa amma saumul hakikat fahuwa imsakul fuad mimma siwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala al insanu sirri wa anna sirru. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula wa ana sirru kaula rahasia manusia ya aing yeun langit yeun bumi deuleu ku sia manusia aing yeun kesempurnaan maha kawasa aing yeun kadaharan bubuahan jang sia yeun kelengkapan suara melalui manuk jang sia melalui hewan nu halal nu haram jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia bagi ku sia jang sia ketika sia geus nyaho ieu halal ieu haram ieu meunang ieu henteu atur ka ku sia teh berarti sia jadi rahasia aing sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan nyaho halal haram teh nang di aing kuari sia nganyahokeun ulah ieu mah naon kadal haram hakikatna mah pan aing eta ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema ulah mabok haram eta teh kapan nyahona ti aing geus sia ngomongkeun halal ngomongkeun meunang ngomongkeun henteu rahasia aing aya di sia ngomong kitu teh eta teh hukum aing berarti sia teh ngandung rahasia aing teh aya di sia waduh geus luhur sia mah ngomong ieu mah luhur sia mah moal diteruskeun ieu mah sebab aing teu kaharti ya urang kakarak bahasana bae geus teu kaharti komo ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru syariat, guru torekat, guru hakikat. Kuari mah aya di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin ntar kita ke sono sama-sama pakai mahar. Tolol ente coba. Manya guru hakikat make mahar, make emas cak kana teh 10 gram. Bego baru dikampak sia kuai. Guru hakikat si kos kieu, guru torekat ge geus teu anti dunia. Naila al insanu sirri wa anna sirru. Sia ngomongkeun hukum aing, sia teh rahasia aing. Berarti aing teh aya di sia. Geus berarti al insanu sirri manusia rahasia kaula wa ana sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake ka hayang atuh ku sia atuh aing bae sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus bae sia jeung aing duaan. Tah lamun urang geus bisa tak eueuh nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang, eueuh nu bisa dideuleu, eueuh nu dipake ka hayang deuleu hiji bae Allah. Geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah kos Kangjeng Nabi urang kos para aulia kutubul aulia jeung para wali nyata kos kitu tahnya nama puasa syariat dilakonan torekat data geus kuari mah nyana geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikatna nyana mah terus bae ka Allah ketika aya pohoan bae ka Allah batal puasana geus eueuh hese dikanyahokeunana saha jelemana jeung di mana ayana ieu mah kan sakadar nyaritakeun puasa umum puasa khusus itulah bahasa Imam Ghazali bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir mah puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat urang mah sakieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat dibere jag dibere senang, dibere nemah, dibere ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat, robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu, Gusti tambah ilmu horeng. Kuari mah tambah kanyaho lah dek rada dirapih-rapihan puasa besi kaburu dicabut
besi kaburu ku Gusti ieu diampihan komo nunggeus karolot mah mulayan ti kuari rapihan urang maca Quran mun hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat mun bisa mun teu bisa teu kudu ngudag tamat ngudag ngarasakeun nikmatna maca Quran ngudag nikmatna maca Quran jadi beki luhur beki carang tamat teh maca Quran tah akur tak teu tamat nama tah teu tamat nama akur tah urang lamun maca Quran teh ngarasakeun nikmat moal karasa lamun teu paham mantak nu bodo nemah bae ku nemah teh tawadu meunang ge Lailatul Qadar tapi lamun anu bisa mapan paham a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tah ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakeun ku Allah sebagai anugerah tah eta nu hese tah jadi lain kieu aing sajus bisa ye Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ala hudal wa sabaqu alaihim sadaqallahul azim lain deketan ka Gusti jauh tah bagus kitu jauh itu lu bagus mangarasakeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim di samping maknana nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan geus aya di jerona asal dibaca geus aya tah mun tah kiai mah tuh kos kitu tah tapi lain ke Golkar moal ke Golkar mah Bismillahirrahmanirrahim tak karasa ngaca bismillah teh digerakeun ku Gusti Allah diberi anugerah nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana kakarak bismillah doang timbang coba ge di akhirat luhuran nu bismillah doang yakinkeun luhuran nu bismillah doang sajus kadang jadi siksa sabismillah jadi ganjar menang ti mana tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina ta eta tafakur teh sadetik samenit la ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 100.000 anu ahli manusia ahli makhluk ahli ria beratan keneh la ilaha illallah hiji sebabnya nama ke rasa ya kuari urang mulai urang barang dahar ge lamun gegeuraan ting mal geuna dahar ye buka ya salat wah Allahu akbar bareng yang Allahu akbar di masjid asyhadu an la ilaha illallah kuari susu asyhadu an la ilaha illallah itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua nyana geus beak tilu gelas hayya 'alas shalah kolak beres geus anggeus kabeh moal ngeunah eta kos kitu nafsu lain deui beda jeung ge Allahu akbar ini korma tenang ngarasakeun ya Allah masya Allah ini nah jasa seripit deui kaca lalau sak pamajikan aja hulang huleng gitu kudaon keur menikmati makanan batur geus ka masjidnya na masjikan oplo jasa tawat Masya Allah ya karim Masya Allah nayalah alhamdulillahirabbil alamin puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat kesimpulanna puasa syariat mah teu dahar teu nginum teu jima make waktu timimiti subuh datang ka magrib puasa tarekat di samping nu eta
oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat jeung qalbu puasa hakikat hatena ditambah deui inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal. Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing mah ditu kitu bae sih kurang keneh tah sia kurang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas-emas mbak-mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna cenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acana moal balik ka ditu moal di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acana kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan kalebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol sama budak loon atuh tah mah zakat tetap iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acenah deuk kuari bae encan kuari encan can asup puasana ge encan Encanta, iya zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Endeu ka masjid urang ngazakat. Di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar, memeh ka masjid. Ngan hese ta mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae guys, peting bae guys daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah. Teangan tukang perang. Oh, di urang maja perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim. Eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi, cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener li'ilai kalimatillah, nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah. Eta ge geus termasuk sabilillah majazi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat.
sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan, tukang dua tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti ku urang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakatna bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, eueuh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah. Tuh, bagikeun. Ku ari kumaha lamun di ka masjidkeun? Teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Masalah ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah. Teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunna ka BHS, dibelikeunna ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Ayeuna teu laporan ka ditu. Apa asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah. Jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah. Mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata. Aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal diinsyirofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Gak masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelis ya. Aing ge baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diaonkeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nas nya ada ulah hareupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu matak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngameunangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngameunangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu mah teu maksudna naon, maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna.
geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah kepentingan ti organisasi geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun kajeun nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh kaditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi tadina menang ila mana lawi atuh amilin badan sama tuh amil menang kitu tah ngaji kadang ikut ceuli bae tah jatuh mana ya tun itu menang saya orang ini menang kan sorogan gitu tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugu nyaah jeung deudeuh nyaah hook jasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilo ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa barang sana bahasa Ki Soleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi breng ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu tar ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu besi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing adu duiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sayyidina Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wahtisaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta
kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 moalah mongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu nabe tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing nya jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah temat tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin malam salapan biasa kemudian atuh kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon hiji sakadar maksudna akrabat kedua sakadar deudeuh jeung nyaah andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang kata kurang titik kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kameh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina
إلى أرواح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى بقية التابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا إلى روح أبي وإلى روح أمي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ذل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup sementara kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapih ti dieu ka dieu keur henteu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma dzakarnahu wa ma sabbahnahu wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan lan tablugha rahmatan nablugha rahmataka rahmatuka ahlun lan tablughana ya wasi'at kulla syai'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran
Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ye pugu cak yana teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun hukum ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ke Jakarta. Demo. Pugu ieu ge cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian kumaha ge. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah abah bae. Ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu. Aya kitu. Instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu. Manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis. Ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge. Kadengen ku Habil. Cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae. Namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia. Engke ge urang bakal balikna ka Allah. Darah sia. Ngomong sangeunahna bae, geus baing we, ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajeun kumaha. Lain ti Allah ieu mah kajeun ti Abah ieu mah. Emang Abah bangka warah ya. Mulai tah eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina tah tidinya. Tidinya tah. Di Cikubaya duaan tah sok nyarekan Abah tah. Ieu. Masya Allah.
mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian kukumah tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna
wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pangbagus bae. Sia cek urang Cikupa. Ta eta kos kitu kayana. Teden. Bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe. Plek. Ceret bawa ka luhur teu aya. Tinggal ieu bae. Korban Qabil hasil tatangin, hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun. Tuh, cak Kangjeng Nabi Adam, nu ditarima nu mana? Hah? Nu ditarima nu mana? Tah. Cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba ngomong cak Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana ka Mekah. Mah, eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ke Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ke Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin musuhan ka anjeun, kafirin musuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iya anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu. Mentak tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil.
ari nu qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae di dinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil aya naon ka dieu? Aya naon? Cak qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia. Bunuh si aku aing. Cek Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bunuh mana? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu. Atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cek Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan. Teu bisa. Gara-gara sia aing bogor mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka la imbasatta iyadaka ma la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah. La in basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula, kakak deuk nyabok ka kula, kakak deuk kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadia ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah deuk cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak deuk jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula, memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula, duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Tah ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud deuk ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani
Muncak ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balang nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang aya nu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa'asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana Masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah
Dede jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae. Dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah. Kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung. Moal hirup deui kajen kukumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam.